kasadaya palawargi anu sami rawuh utamina ka pihak kulawarga calon pengantin sakali utamina ka pihak calon pengantin sakali mugia sami janten uninga mugia sami janten uninga kana pamaksadan isim kuring dengan ieu kana pamaksadan sim kuring dengan ieu rehna pun anak Nyai Utih rehna parantos tunduk kana wanci anu nastiti parantos tunduk kana waktu anu nastiti rek ninggalkeun alam lagasan rek ninggalkeun alam lagasan ngaronjat kana alam rarabi ngaronjat kana alam larabi estu yang tur cengeng karep pribadi estu yang cengang tur karep pribadi anjeunna hoyong hirup kumbuh sauyunan jubadanan laki-laki anjeunna Panjang teh Pak. anjeunna hoyong hirup kumbuh hoyong hirup kumuh sauyunan jubadanan laki-laki sauyunan nyubadanan laki-laki sareng cep sareng cep hadap putra tegas bapak putra tegas bapak Kiki Kiki sareng ibu sareng ibu Ibu Boni. mugia tiasa kasaksen ku sadaya mugia tiasa kasaksen sadaya rehna dina danget ieu rehna dina danget ieu dinten Respati Pahing dinten Respati Pahing atanapi kaping 20 Wekasa atanapi kaping 20 Wakasa 1840 saka 1840 saka di November 2007 hiji November 2007 tabuh 22 tabuh 22 isim kuring kedalisan tina menan isim kuring tegalisan tina menan agungna ka Gusti Nu Maha Suci agungna ka Gusti Anu Maha Suci jemarna ka para leluhur jembarna ka para leluhur rehna sim kuring rehna sim kuring ngarestu lahir batin ngarestu lahir batin kana rarabina pun anak karena rarabina pun anu anak wastana Nyi Utih anu wastana Nyi Utih ka ka cek cek dada dadap putra tegas putra bapak tegas Bapak Kiki sareng ibu Ibu Boni. sareng ibu Bumi sah kalayan resmi sah kalayan resmi Terus. Belum. Unjuk nuhun ka hatur rehna abi parantos kenging pangestu rehna abdi parantos kenging pangestu pangrestu lahir batin lahir batin ibu sareng ramana Nyai Utih ku ibu sinarang ramana Nyai Utih kangge lumangsungna rarabi sareng abdi kanel maksudna rabi sareng abdi ngawitan ti wangkit ieu ngawitan ti wangkit ieu Nyai Utih Nyai Utih parantos sah kalayan resmi janten bojo abdi sah kalayan resmi janten bojo abdi lahir makaning satu lahir teu makaning bangsa nampi kana sagala piluan tur napi kang sagala pikuah tansah kana diparantos kenana tantos kana diperhatos kenana Pastrina Sri abdi Siap. abdi yakin sareng percanten Abdi yakin sareng percaya. naon anu nembe dikedalkeun ku Kang Dada Naon anu dikedakeun ku Kang Dada. sadayana kaluar tina ati sanubari Sadayana kaluar tinu ati sanubari anu suci anu suci pon kitu deui pon kitu deui abdi ngedalkeun gerentes abdi ngedalkeun gerentes sanubari anu sasuci-sucina sanubari anu sasuci-sucina sejak unjuk nuhun sejak unjuk nuhun kahatur kahatur kana kajemaran manahpun Bapa kana kajembaran manahpun Bapa sareng pun dia sareng pun biya ku parantos maparin restu ku parantos maparin restu kana harapan abdi karena harapan abdi ngesahkeun kalawan ngaresmikeun mesahkeun kalawan ngaresmikeun ngadahupna diri abdi ka Kang Dada Ngadahupna. ada hubungan itu kakak dadap dia tadi dari ieu lah namina teh dia. Oh iya. Ya,
Gano, berikutnya. Ngawitan Dewan Pikir, Kandara. Ngawitan Dewan Pikir, Ngawitan tuang kieu, Kandara. Kang Dada, Sah kalawan resmi sah kalawan resmi, dan rencana abdi. jantan jaga abdi. Lah, Lahir, panimbat. lahir tu makaning bati. Turnampi karena segala pitua, Turnampi kana sagala pituah, tos karena diperhatos kenana. kantos kana diperhatuskeunana. Rahayu. Rahayu. Sah. Ah. Saksi.